Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ke para abah anu pos kaco di abah nu ayeuna di mana wae ka abah dinten ieu bade ngauningakeun wayang Purwa anu kamari di Bakalan. Purwa sareng Purna ya, ieu wayangna geus beres tuh. Ieu teh diuningakeun ka Pak Asep nu aya di Cileungsi ya. Wayang teh katungin tuh. Dinten ayeuna keneh bade dikitu Pak Asep. Ieu Kresna Purwa teh. Oh, panginten anu di maksad kupun anak teh ieu panginten Pak Asep Arjuna Purwa klasik. Ieu wayangna Pak Asep rengsek Asep di baruan ieu. Belum diatos we di Cileungsi pangintennya. Wayang atas beres ya ka anu dialajar di YouTube abah. Nah, mangga diuningakeun tah ieu disebut wayang Purwa teh ieu. Sok dialajarna ulah bosen-bosen, hasilna kedah maksimal. Ulah asal-asalannya. Pian kumaha pian anu aya di Garut. Oh, Kang Cecep nu aya di Ciamis, punten abah mah teu biasa ngintun kayuna kumargi tapi ongkosna awis Pak Asep. Pak Cecep Pak Cecep teh cenah bade nyobian ngadamel Gatut Kaca nu ageung. Tak pesona Pak Cecep da acan ieu acan rengsek. Ke pamitos beres di kabaran ku abah. Ka Ugan anu aya di Bandung Ugan. Da ieu Ugan Kresna Purwa teh ieu Ugan. Purwa ieu. Dede Channel, kumaha Dede Channel? Nah, masih kene urat-urat. Alhamdulillah abah kamari disumpingan ku Kapolsek saurang teh cenah abah tukang kuda kalek. Nya ngalekan kai tah ieu hasilna ye. Ya hasilna ye. Sadenya. Oh, dalam Ucen nu aya di Sukabumi. Apa kabar Kang Ucen? Sareng dalang saya anu di Kuningan teh bogaran di mungkul kawanan. Salam Kang Dalang, salam. Nah ieu wayang Purwa.
Jaja Cilok Lockdown saurna bade ngempulkeun wayang kangge tampil ira Pak Kang Jaja ya. Tah panginten kitu dinten ieu mah Abah mah biasa panjang lebar ieu menguningakeun ka Pak Asep nu aya di Cilengsi wayang dinten ieu bade dikintun. Itu wae panginten ieu mah ku Abah bade ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.